Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus ngarasa wareg ngobrol, ongko geus ngarasa tunduh deui. Ieu dua sobat teh pamitan rek baralik. Memeh ngaraleos. Pak Adi ngawanti-wanti pisan supaya dilongokan. Pang-pang nama bisi Bahdira ngabongohan gitu. Memeh ngaraleos teh gumilar jeung Arman ting kulinting terus ngelibet heula kana hanapeun tangkal muncang. Curiga bisi Bahdira datang deui. Tapi sanggeus didago-dago sang jongjongan teu muncengis deui mah leos we ieu dua sobat teh arindi tidinya. Memeh Jung ngaret heula ka imah Pak Adi geus poe. Da ti barang gumilar jeung Arman tarurun oge. Sabada umpah ampih urut-urut ngopi peswe cemporna di pareuman masing-masing ting goloyoh ka tempat sarena. Sanajan ari hate mah rada oge ting sareblak, ting sariak, sok sieun, euwah-euwah teh ngurunyung datang deui. Gumilar anu harita keur pairing-iring jeung Arman pok manehna nyarita tapi awakna mah terus ngungkug teu rurat eret. Kumaha man? Panuju oge? Leuwih ti panuju atuh Ganeta we geuning ngincerna ka wae Temal Arman bari jongjon we ngiclik nuturkeun. Lain kenal naon biasa. Tacan waweuheun eta teh gerang teh mah geus gulet, geus sering amprok, gerak ku teu meulit. Gumilar nyerenge. Geraheun atuh Kumaha mun teu daekeun Arman kawas anu surti. Ditanggung man. Ditanggung lah. Kumaha kuring we eta mah kudu make taktik jeung strategi atuh sarupan oge. Ya, gumilar ngagedian hati Arman. Ya kumaha ya. Dadi mah kurang apal masalah cintrong mah, dabongan di dinya anu nawarkeun ngan lamun nyata manehna teu daekeun ka kuring mah ya. Samarkan ya. Ceuk Arman bangun dari anakeun nyalitana teh. Nah, rek kumaha kitu man? Make juga sama segala rupa. Rek ditaluh gitu atau rek dipelet. Gumilar ngagak-gak tapi hatena mah rada kaget oge. Manehna ngalieu ka Arman. Si ceuceu moal tur sibikeun ka Sok tah. Arman seuri ngaheheh tembong huntuna bodas. Ari teu teh man sok tang sarupa ka dulu teh sok luasan itu teh berat ancaman teh man ulah sieun mani nyining si pasti bakal kapimilik asal kudu wani diaduna jeung Bahdira eta we pokona mah duduk tak kumisna sina coplok man tong bal ukur hiji Bahdira 10 Bahdira oge kuring moal mundur Bener ya bener swear sanajan bari dibantuan ku Bah Wawan oge Pak Dedi oge bibaturan ku Kang Haji Koswara Pak Haji Iwan ti ditu ti Cibabar wah terus oge dibantuan ku sateh Pagi Sambas
atuh eta cenah dibantuan ku ieu ku urang ditu ku urang Gunung Puntang eueuh rek pipiluan mah kajeun moal disanguan kabeh oge lah mun aya pipiluan urang Gunung Puntang kasus Herman Rey nya ge gondrong moal ditarajean lah rek ditamu diceletlokan atah-atah tah hal itu naon buat kadinya leosna tuh kumaha ya teh ieu mah ya tong boro ukur hiji bahdira atuh gumilasnya kakak bangun anu nikmateun aker rageureun heula ngadaguan Arman lantaran tincakeun teh ayeuna mah rada lega bisa dipake ngarenreng kuduaan Arman ukur nyerenge geus nepi kagigireun kerawak we tak-tak nang kaleng nya kitu deui leungeun Arman ngaleng kana cangkeng sobatna satuluyna ieu dua sobat teh teu pisah deui leumpangna nepi ka anjogna ka golodog Mangsal Hapi Baraya Cakra Mangsal Hapi keur nyarane kana bilik panona anteng neuteub haseup tina udud daun kawungna anu tadi nyerebung sedengkeun Gumilar sila mendoko hareupeunana tungkul ngaharuk bari ngoetan samaku ramoreungeunna Ari Arman keur diuk dina golodog nyerangkeun kebon hareupeun imah sanajan diukna misah tapi ari celina mah mani dengdek we ngadedengekeun anu hoghag di jero imah Aki jeung Incu teh tadi mula keur rebut catur pada padang ngaluarkeun hojah ngabela pamadegan sewang-sewangan harita jempe heula sakedeung rupana ngawahan heula babakuna mah keur neangan picalitaheun anu sakirana bisa meruhkeun hate anu jadi incuna poeta teh guluna indit ka Garut ngan Gumilar ngadadak mugen menta ditangguhkeun heula nu dipake alasan ngarasa hariwang ku kaayaan Pak Adi anu aya patula patila jeung maksud bahdira mika hayang kanyiningsih bisi aya tekadna anu henteu hade puguh we atuh Mangsal Hapi ngarasa harelegna anu lain lumayan ongkoh Gumilar teh bebejana dina waktu sajungjungeun ilit pisan lantaran peutingna mah teu kaburu datangna ka imah teh Mangsal Hapi geus sare kahar teh lamun Mangsal Hapi jol teu nya tujuan owe lain teu ngidinan pikeun bebela ka Pak Adi ngan eta wae asal teh siga anu taya pisan kasono kanu jadi inung bapa mangka-mangka kapan pisan teh keur waktu lembut keneh pisan Gumilar sorangan teu ingeun-ingeun acan kumaha rupana anu jadi inung bapa tapi Gumilar anu memang geus buleud niatna moal rek ninggalkeun Pak Adi lamun pibahayaeun masih keneh nyantong karena itana teh lain perkara embung nepungan inung bapa eta mah bisa isuk pagetokeun deui piraku sugan jadi kolot teu ngahampura lantaran pangna leuir teh teu bisa ngabaekeun tapi estuning aya halangan anu kacida pentingna anu aya sangkut paut jeung pamadegan manehna yen manusia hirup di alam dunya teh kudu tulung tinulungan anu memang ieu teh teu bisa dilepaskeun tina tanggung jawabna Mangsal Hapi ngadenge jawaban kitu tinu jadi incuna teh sajongjongan mah ngahuleng memang hatena mah ngabenerkeun oge kana pamadegan nu jadi incuna ngan anu ngajadikeun haraneg teh eta ku bebejana kerek ilit pisan katurug-turug ku manehna geus kasawang kumaha ngarep-ngarepna Asmita jeung Nyi Esih anu moal boa
bisa kumaha teh ngarasa bunga sarta bagana barang mireungeuh nu jadi anak geus haluguhug jangkung matak pangling. Anu matak sanajan jero-jerona mah manehna nganyakeun kana maksud incuna kitu. Tapi ari anu di kadalkeun nama keukeuh we supaya Gumilar tunduk kana kahayang manehna. Seungeus ngahulang sajongjongan, pok mangsa hapi nyarita. Hade pisan eta pamadegan teh. Ganceg rasa agi nohonan ka sono nu jadi indung bapa teh eleh penting, Ieu teh mangrupa hiji babakti ka indung bapa. Komo deui lamun diingetkeun yen indung teh anu ngandung anu sawajibna dipunjung. Atuh bapa anu ngayuga sawajibna dipuja di dama-dama. Asa piraku upama hidup wani nyampolehkeun onaman. Tobat ka pangeran Aki. Sanes bade maksud nyampolehkeun Aki. Mung babi raos abdi napangan ka sepuh mah tiasa diantoskeun heula boh sadinten mah. Boh dua dinten deui. Ieu teh sanes ngandung hartos ngirangan babakti ka nu janda sepuh Ki. Kantenan tos ngaraos sono nama nataku Ki. Memang kapan tika punggur oge abdi teh tos kumejot. Hoyong geura terang dirupi anu janten indung bapa Ki. Mung upami abdi ras emut kana kaayana Pak Adi Ki. Saanak garwa anu sasatna anjeunna teh nuju mayunan bahaya. Mahlan mah ieu teh kasebat bahaya ageung. Jalaran kenging ancaman ti bahdira Ki. Anu Aki oge panginten uning kumaha adat pangadatana upami bahdira nuju ngumbar nafsuna Ki. Sahauk sadua gaplok. Abdi teh moal tega ngantunkeunana Ki. Aki ulah boro dipentatulu. Sanaos henteu oge memang ieu teh tos janten kawajiban abdi kanggo numpes jalmi-jalmi anu salakah jahat kitu Ki. Margi upami abdi ngantep kana kazoliman anu nampe dilakukeun hareupeun urang, apan saur Aki ku anjeun kapungkur? Kantos nyaurkeun yen eta teh sami sareng urang nya tujuan kana kajahatan anu nuju dijalankeun. Reg. Gumilar eureun nyaritana. Tekadna geus moal bisa dionget-onget deui. Ngan eta we jalu indung bapa hidup moal buah arep-arepeunana mangsa hapi kawas anu geus cebleh wabasena. Tiasa atuh Aki mios ti payun. Saurkeun we ku Aki ka emas sareng ka abah. Gitu Ki kaayaan abdi teh. Cacan tiasa nempangan. Mung langkung ti payun nyangakeun sembah pangabaktos oge taya sanes mung jiad pangdoa ti abah kali emak anu ku abdi salamina disuhunkeun. Mugi-mugi we sehingga tiasa ditepangkeun kalayan adina ginanjar kawilujengan Ki. Tak kitu aya numutkeun abdi mah Aki tos angkat ti payun neki lah etang-etang ngawakilan abdi. Gumilar sorana rada ngageri. Hatena mah memang geus teu tahan hayang geragok panggih jeung anu jadi indung bapana. Ngadenge putusan anu jadi incuna kitu teh mangsa hapi ngan ukur bisa ungut-ungutan we kawas anu nya tujuan. Tapi ari hatena mah kasira bingungna, ini sorangan melang kanu jadi incuna. Ari teu indit bisi nu jadi anu di Garut kasida ngarap-ngarapna. Ongko manehna sorangan geus kasida ngarasa sonona. Buguh ninggalkeun ci sapar teh aya kana 10 taunna. Nya kitu we atuh jangnya. Ngan eta we Aki teh bingung ninggalkeun.
Mangsa Hapi tungtung nama mutuskeun maneh. Tongteng janten emutan ki. Wios aya Arman kanggo batur pakumaha-kumaha nama ki. Mugi-mugi ulah kirang ngaduakeun supados abdi dipasihan kakiatan lahir batin ki. Oh, berang peuting oge aki mah. Tong boroding dipenta, ditepenta ge teu boleh ngaduakeun jalu. Geus beres mah kade ulah leleda jalu gancang tutulkeun aki ka Garutnya. Tanyakeun we lah lembur Cicapar mal bireuk. Dek nanyakeun ka adek-kadet ge teu naon. Adek-kadet, adek-kadet di Bodogol pan urang ditu urang Garut. Mal anu bireuk di kota mah pereunahna ngetan mapai jalan gede anu berasna ka Wanaraja ya. Walon Mangsal Hapi bari jung manehna cengkat rek nyokot buntelan pakaian tinggona. Di teger-teger oge Cipanon mah teu burung we ngecelak. Da asa berat naker rek ninggalkeun teh. Komo deui mun diingetkeun mah pangna gumilar manderikeun maneh teh sasat rek ngayunan heula bahdira. Salesna Mangsal Hapi gumilar oge rap dangdan. Baju belangna dipake ditutup ku kampretna. Kujang pamere aki sidik saya teu poho disoren ngajaga bisi aya naon-naon. Armanya kitu keneh dangdana saged deui. Teu nyoren pakarang ukur mawa siku-siku bugana gumilar anu dibebaskeun lebah cangkengna. Jatrut duanana talurun maksudna mah nyaeta rek kadatangan imah Pak Adi. Kasampak teh nu dianjangan keur ngecruk we maco di kebon pipireun imahna. Maiti keur kuprak-keprek di dapur. Sedengkeun Nyiningsih nu jadi anakna karek jua pisan ti cai. Di samping jangkung nuruban pinareup biti sok lebatan bersih ngajingjing emer deui si seusehan. Engkang geuning Kang. Nyiningsih imut ngagelenyung neuteup ka anu anyar datang. Kiler ka Arman ukur ungeuk meureunan gurilap sapasang panon anu ngagencelang herang teh ngagiler deui ngayunan paneuteub gumilar anu masih keneh nancep. Kangkang baik naros teh Ari ka Arman ni diapilainkeun iteun teh. Pan ieu teh batur akang Arman teh gumilar bari ngagelonyung neuteupna can lesot. Kang mah kok gitu sih Kang? Nyiningsih ngalius. Ngaret heula ka Arman, rai beungeutna bareubeu nambah-nambah manisna kareueut beungeut nyi parawan. Naon anu ieu teh ning? Nah gila kitu gumilar ngaheureuyang. Duka Kang, duka. Duka. Nyiningsih ngadilak. Ari prok teh amprok jeung teu depan Arman anu memang ti tadi geus manco lancan gumilar nguliwat jumput ka tukangan Arman. Ngalius deui nyi parawan, nyumputkeun deui beungeutna. Heg ngareret ka gigireun imah api-api nempokeun bapan harita ka Karanorjo ti pipir. Naon sih Kang? Geuning. Mangga cali kujang. Ieu pugu bapak teh nuju beberes kobon teh Jang. Juku teh meuni gancang pisan renungna teh. 2 minggu diantar teh meuni ngajejemurung Jang. Ceuk Pak Adi balik kalacat unggah ka tepas ngarawel samak salancar anu ngalumbuk di juru. Baru weh disamparkeun. Maiti nu harita keur di dapur ukur nempo si lawang panto bari nyelengeh ngabagiakeun nu anyar datang. Ngalok deui we ka jero teu da mencenghul datang bari ngajingjing poci. Leos deui ka jero nyokot cangkir nyaeta cangkir seng atawa batok
Tilu jeung lalawuhna beubeung sampe di gelempeng di piring. Aduh, mangga Ujang. Ngarareut da di mama caya naon ieu. Ieu ge pamasian ti urang Cibabar ieu teh. Sampe mantega cenah kitu. Sok. Ngaburu we nya da rencangna teu aya. Ceuk mah iti bari cululung weh nyucian cangkir. Sabios atuh mah ngalarepot. Ari mah sapertos katamu wae ceuk Gumilar bari nyerenge. Kayung-yun ku petana mah iti mani gek sora pisan ka semah teh. Sanes nyuguhan eta jalo kasep. Tambah gadong ngagayot we dan nu salai mah atuh seueur di dayeuh oge nya. Geura mangga atuh sampai teh kengeng ngaminyakan lebatnya gelah sok. Ieu mah sampai Cibabar cek mah oge. Pamasihan ti Haji Koswara kitu tah. Salang neng hajah tutina da ka mah teh selalu inget wae. Da ngebon sampe ditu teh di sela-sela kebon kopi na teh. Nya tadi teh tuang eyang sacaacan angkat ka dieu heula. Ceuk mah iti bari gek diuk deukeut padi. Geuningan sasaran naon cenah mah? Gumilar bari ngaret ka Ma Iti jeung Pak Adi. Ngarasa risi bisi akina ngamek dumeh tadi kapan hoghag heula. Tenan naon Ujang, tenan naon. Mung sajabana ti Amintan teh anjeunna teh ngawiatkeun Ujang ka bapaknya bapaknya. Gitu bener pisan. Maklum cenah kaputu anu bang hiji-hijina kitu Ujang. Benernya bapakna? Oh bener. Teu waleh duduh ujung melang cenah kitu. Ceuk Pak Adi mang jawabkeun pamajikanana. Gumilar ngahuleng hatena ngahlas oge barang ngadenge caritaan Pak Adi kitu teh. Kagagas ku kadeudeuh nu jadi akina saperti kitu. Tungtung nama manehna jadi ngarasa melang oge ka akina lumaku sosoranganan sok sieun kumaha onam di jalanan. Mangkaning Garut teh teubi. Alah. Sumuhun. Pamitir mah da teubi moal nya tak kitu. Angkatnya irat tabu sabaraha bua. Pisumpinginana kaditu teh kawangian pangintenya. Gumilar setengah nyarita kadina pribadi hatena ngarasa hariwang. Namun tadi sasarwa nama anjeunna moal badarat bade megat wahon di Singajaya cenah Ujang. Ceuk Padi ngagedean hate Gumilar. Tapi Gumilar tetep we tungkul hatena ngarasa kaduhung oge make teu marengan akina indit. Tapi euras inget deui kana kayan Pak Adi sakulawarga pisa kumaheun bakal ngarandapan kasusah balukar kalakuan sawanang-wenang anu dilakukeun ku Bahdira. Tungtungna jadi bingung teu puguh ruras kaditu ka dieu. Saur tuang eyang mah eta Ujang. Geuning jenengan teh Gumilar. Laras kitu Ujang. Ma Iti nanya maksudna mah mengkolkeun caritaan. Leres mak nami cileutik malih mah ayeuna oge nyebatna oge kapalina pun aki mah atuhnya ali ayeuna mak teh nyebat kumaha. Ujang bapak ge nyebat teh jangjana. Ari kang abdi mah saya bentena mak Pak bade jana mangga bade aya nu nyebat sawios. Daduana oge ngaran abdi mah sami eta kene ceuk Gumilar. Sabot keur kitu kadenge di jor imah anu trongtrang paconggul teh nyiling sih
ngabejaan yen dahareun geus disadiakeun. Atuh puguh we baraya pikeun Gumilar jeung Arman mah nyar-nyar api atoheun sanes. Memangna beteungna cacan pisan kalaraban. Mata teh hese diajak teh deker we maturan pribumi ting cara muil kana upload upload buatan teh Ani dahar liwat katinyu ditinyuh ku angen terong lauk asin sepat ditambrogan we ku samaledok. Alah lalabna buah leunca diperlukan mancing derek-derek bangun anu nikmat naker. Beres dalahar tinggal seueurna bae remae Cimata. Komo Gumilar mah da mani moho kana sambal teh jeung buah leunca. Bubuhan ka beukina kitu. Geus kitu nu lalaki mah abaraha hehay ditepas nyaranne kana bilik bari muka kancing baju. Tas dahar teh kalah malik hareudang. Puguh kesang biljil sabulu-bulu kacebak angin anu ngahiliwireh mata kana tangkeun heay mani melerat. Jerut Gumilar turun ngoloyong kahanapeun tangkal muncang diuk luhureun batu lampar. Ras inget kasih pasar anjing kukutanana. Kadeuleu deui rengkak paripolahna. Kalitan nago gegereunana waktu manehna jeung Nyiningsih paduduaan ngobrol peuting-peuting. Kolebak Nyiningsih nembongan ngelik boboko deusi kumbaheun kawasna bae rek ngumbahan wadah ka pancuran. Cai nyusu anu ngaburial caina tukangan imah. Jung Gumilar cengkat ngojengkang ka pipir maksudna mah rek nuturkeun Nyiningsih. Nyawe Nyiningsih teh terus nurugdu ka pancuran. Kawas anu terus rasa. Ari red manehna ka tukang ari prok belenyeh gelenyu bari nungguan. Bade kasai Kang. Mohon tema Gumilar ponok. Bade ibak atanapi maknya ibak tengah dinten kieu atuh ke sakedap di atuh Kang. Nyiningsih ingetan. Jung ngelempang deui ngarendeng. Sanes. Ieu Kang mah bade jalangan ning we ieu mah saes bade ibak. Da teu keung atuh Kang sawios teu sarangan oge ning mah. Bilih aya anu harak gitu lain naon Kang mah haliwang komo ning sakieu geulisna Kang mah teu ridho lamun aya nu kumaha wali teh. Gumilar ngaleret. Emangnya Kang nyaah kitu ka ning Kang? Nyiningsih nemalan anu marengan teh ukur ku Gilar Julupanon. Ini ya kan tenan atuh ning numawi ayeuna jalengan oge. Gumilar imut. Kuning mantunkeun teh mani ampleng-amplengan Kang mah. Nyiningsih ngaret deui ku Julupanon. Ya lami oge hasil ning. Gumilar ngarenyu deui. Hasil nakaing naon kitu Kang? Bagi-bagi dong. Mani ngintun geuningan Akang mah itu hasil mah. Ya. Naon sih da? Kengeng hayam jago kanggo pibatureun ning. Gumilar mimiti rek ngajalanan. Hayam jago. Kang naon hayam jago Kang? Di dieu ge seueur hayam mah Kang. Tebih-tebih nyanak hayam Kang mah. Ieu mah istimewa hayamna ning. Geuning atuh teu dicana geuningan. Apaan itu di bumi? Geuning bi oge nembe di paraban kuning. Saya nya ayam nanya Gumilar bari nyerenge. Tonyeh Kang mah ngadon lulucon Kang mah. Kang mah kalau ngadon kitu kaning teh. Kang mah heureyan wae Kang nih. Nyiningsih ngadilak. Saukreun boboko kumaheun jaraweun pager kulantaran harita teh geus nepi teu buru-buru ku kumaha. Nyiningsih kalakang ngajanteng nonggongan Gumilar
bari jamotrot monyong kurawed Hasyim. Kakara manehna ngarti kamana loyogna caitaan Gumilar teh. Geuning atuh sanes geus prak mah wadah teh ning. Mumpung kosong sokanya dibatuan ku akang. Gumilar ngingetan kanu kerja motrot. Nyining si cenemalan ngadon ngagadeud we borolo kumaheun teh ngaborolo bahe lantaran bobokona ngajungkel ka badug siku. Untung wawadahan teh panci jeung piring seng nu tina nu tina beling. Mun tina beling mah beu moal kapuluk sigana. Ulah sundang atuh ning hati-hati beulih pareupeus ke. Gumilar tetep ngagelenjung. Ngarasa lucu ku pola Nyi Parawan anu geulis sampernik, soca anu bersih ngadilak, irung kuwung-kuwungan, anu amak-amakan peda dijangjaluhkeun ka Arman. Nyining si tenemalan balik samarut teh. Ledak-ledak ngalebuan piring, curulung diculungkeun kana pancuran, dikesah-kesah. Geus beres sok dikana bebokekeun. Neundeuna oge teu ieu titih rinti goloprak padu dientepkeun. Hatena mah seri oge pedah Gumilar ngawawadian bisi pareupeus teu katempueun meureun puguh wawadahan teh tina seng wungkul. Beres ku kumbah teu ujak-ajak deui leos we nyining teh bari ngarekuh nanjak. Pamikirna Gumilar pasti bakal nuturkeun. Tapi didenge-denge teh beut eueuh sora-sorana acan. Ari direret ka tukang horeng Gumilar mah keur ngajentul we bari nangkep tukur luhureun batu deukeut pancuran. Kang, sini dong. Ih kali engkang. Nyining si ngagelo bari ngarandeg. Kadieu Kang. Ih, akang kakak didinya. Gumilar tenemalan. Jung manehna nangtung nyampeurkeun ka Jiningsih. Saterusna laleumpang bari teu lemek teu nyarek. Ngaret oge henteu jongjon, noyor deui ka hareup. Ngadojah hayang nyaho kumaha hojahna Nyi Parawan. Gumilar mah neutepe tetukangeun. Bari ningali eta imbit Nyi Parawan jempok biola. Cilituna mah males bongan balik teu ngajakan ari anggang kakara ngageroan. Bendunya, Kang bendunya. Akang teu kanyang bendu, Kang. Nyiningsih nanya bari ngareret. Ning bendu mah wih oge teu ngajak-ngajak nih sendiri deh. Engkang we nu ngajalanan. Sumping di panjabaan teh becanten benten. Benten kumaha? Benten pokona mah. Nyiningsih ngadilak geheul. Gumilar teu nemalan bingung bingung pipokeun ku saliwatan oge geus kajudi. Nilik ucap boh nitenan tingkah polahna Nyiningsih teh neuneun hate katineng ka manehanana. Anu matak sajelning leumpang teh manehna tepetot mikir kumaha carana sangka Nyiningsih bisa ditepungkeun jeung Arman. Lamun manehna terus terang ngebrekeun kayan dilina, ulah-ulah bisa ngadantangkeun hal-hal anu teu nepi ka hayang. Diraku Nyiningsih teu raheut hatena lamun manehna nyahoeun yen dina hate Gumilar teh sabenerna geus aya anu ngeusian nyeta ku gambaranna Nyi Arum. Tapi ka imah Pak Adi, Nyiningsih langsung asup ka dapur. Ari Gumilar mah terus ngoloyong ka hanapeun tangkal muncang bari hatena mah masih ditapuk ku kabingung. Ko barang mireungeuh tetep sobatna anu nyerangkeun ditepas siga anu nagih janji nyata Arman. Ge Gumilar diuk deui dina batu lempar berai ka cita paripoleh bareto waktu didinya dariuk paduduaan jeung Nyiningsih.
Memang barito teh manehna kungsi ngebrehkeun eusi hatena. Tapi da asana teh lain eusi hati anu pinuh ku rasa asihna birahi. Teu kurang teu leuwih ngaku sakadar nembrakeun ka nyaah jeung kadeudeuh hiji lanceuk ka adina kitu. Cenah mun harita aya caitan anu diucapkeun bisa dianggap aya hartina mun diloyogeun jeung kamakarana rasa cinta asih birahi ka Gumilar bisa dipastikeun yen eta teh di luar kasadaranana. Lantaran mangsa harita mah esuning masih tangeuh keneh tacan kaeunteupan ku rasa beger saeutik-saeutik acan ngan pedah budak keneh pisan manehna teu bisa ngira-ngira. Tapi kanyatana ayeuna kabuktian yen kanyah kadeudeuh sarta kasih nyiningsih mah lain sawajarna saperti kaayaan kadeudeuhna hiji adik anu jadi lanceukna. Hal ieu anu ayeuna jadi bahan pamikiran Gumilar. Salila-lila manehna ngajentul hanapeun tangka muncang tapi cacan manggih kumaha carana sangkan nyieun putusan tanpa aya pasogregan. Angin gunung ngahiliwir karasanya cep nyiwitan kulit mata genah di harudum cinutung moyan moykeun tongong. Kitu soteh anu taya gawe da anu boga pacabakan mah geus ria pikeun usah sewang-sewangan atau usaha. Anu kapalasar ngaleut bari mawa dagangan. Anu reka sawah geus ngabring bari mawa pacul jeung kored. Di harudum maranggul pacul. Udud pagede-gede ting pelenyun haseupna nyelebung mapag beurang pinuh ku harapan anu endah pikeun yang harapan mangsa anu bakal datang. Saperti pangeusi lemur cipacing dina mangsa meletekna paron poe teh lusles naringgalkeun lemur. Kalau lobaan mah barudak riab arudin kaburuan. Malah nu tacan kacali oge teu kurang. Ngadon masih keneh ngararengkol. Barudak teh panonna rucang riceung bari rame teh ku cileuh jeung dahdir anu geus ngerak dina juru biwir. Gumilar jeung Arman geus manco di buruan imah Pak Adi. Sari dengdang dina golodog. Maiti keur ngulup sampe pikeun ngancuran Pak Adi anu keur ngoyos di kebon anu perenahna rada anggang oge ti lembur. Nyining si mah masih keneh nguyek di pancuran keur nyeusehan. Babarengan jeung pada-pada baturna sarua parawan. Ngaran-ngaran barudak anu keur marejeuna menter bari nyeusehan teh. Terus silih gonjak, silih tepak, silih towel, silih jemel, silih simuh kucai, malah sakapeungsok silih kenyang samping, da eta ambeh morosot, ngaheurean beuleunya, bari silih poyok manjar teh, saeta mah meuni sagede baskom. Nyi Ici minangka budak parawan anu panggedena. Ti tadi teu reureuh hahariringan taya kacape bari guguritan anu luyu jeung kamakaran rasa anu pinuh birahi ngagambarkeun kayan jiwana anu keur marudahkeun kupuna asmara anu geus nanceb niruk jajantung niir atina. Aturan gunung aduman jeruk manis mapai lemo kaluman abdi kaluman Kang Haji urut ngagalenton sono kikis kalirak kandang jaga Mang Jepri Agisna oge Mang Saeb anu bagel
nya pager kaleweng-leweng Sultan Mudi anu bener boga pikir montong jaga mah kudengen Mang Aep di Antapani sareng tetehna anu bager. Kapan penyanganku saha tuh Nyai Cite? Lagi cintong nih Nih meni matak ngalah kacak bujur sepeda we di anu ditinggalkeun maot ku bebenenya. Nyi Epon ngagonjak Nyi Ici. Kateuing atuh Epon da kuring mah teu betus. Teu betus naon? Nah, maka jeung teu betus lupa. Aya lalaki daun ngalaan daun baru. Si bapak nanaonan noongnya. Ih, lain noong ngaieu ngalah daun baru, ai sok ka mana-mana deui. Kaitu mah bisa urusan kaum apa ibu bungkul, Pak. Ya sok atuh soknya.